Dongeng gagak hayang jadi merak. Eta mah pangacau. Usir. Podaran we sakalian. Gagak-gagak reang bari rek ngarempuk si Chandrika. Nenjo galagat kitu, si Chandrika buru-buru hiber. Tuluy hiber teu eureun-eureun. Wanci sareupna nepi ka sisi lembur, celek we di dinya. Si Chandrika kacidana langsana, diusir ti ditu ti dieu. Ku bangsa merak teu aku, sumawona ku bangsana sorangan mah. Anu matak perih mah, teu aku jeung diusir ku bangsana sorangan. Bangsa gagak anu ngagedekeun manehna, bangsa anu miharep ka manehna, sangkan dina hiji mangsa jadi kokolot gagak. Kamana kudu lumapah, rasa ingat ka bangsa manusa. Manusa mah teu resepeun ka bangsa gagak teh, ari ka bangsa merak mah kacida resepeunana. Hatena kaubaran, geus giling dina hatena, manehna rek nepungan bangsa manusa. Itung-itung ngabuang maneh. Isukna, wanci hanet moyan, si Chandrika hiber ngajugjuk ka pilemburan. Nepi ka pilemburan, celek dina hiji suhunan. Aya merak, cek hiji budak teh. Teu lila rob atuh jelema kadinya ningali si Chandrika. Kabeh oge resepeun kana merak mah teu cara ka bangsa gagak. Nyaho kitu, si Chandrika jadi loba cetak, ucad-acad buntutna dibeberkeun. Eueuh, itu mani endah kitu. Pating gurilapnya euy kawas berlian. Nyaho kitu si laing berlian. Henteu. Si Chandrika beuki cetaan. Atuh puguh we jelema teh beuki resepeun. Keur kitu torojol kokolot lembur, bari mawa bedil angin. Halik barudak, ulah ngahalangan urang tembak. Kade ulah keuna kana buntutna lebar. Moal atuh, ceuk kokolot lembur bari nyengir. Dikeceng sakedeung, ceplek bedil anginna dibekaskeun. Mimisna keuna pisan kana hulu si Chandrika. Koleang si Chandrika ragrag. Leng teu inget di bumi alam, barudak sarurak rame pisan. Teu lila harita, buntut merak si Chandrika jadi papaes ditepas imah kokolot lembur. Sakapeung aya hiji dua anu dibawa ngapung, dipake bubuntut langlayangan. Jadi, carita tadinya eta dongeng anu nyaritakeun soal sakadang gagak anu hayang jadi merak. Jadi, ieu panungtung carita dongeng arurah. Pangajaran anu tiasa dicandaknya eta. Nu mimiti, bersyukur ka sagala anu diboga. Nu kadua, teu ngahina sesama babaturan atawa bakal kana imbasna. Jeung nu terakhirnya eta, ngamanah saacan nyokot tindakan sabab bisa nyalakakeun diri sorangan. Saninten buah saninten dibantu kaparapatan. Hapunten abdi hapunten, bilih seueur kalepatan. Sakitu wae ti sim kuring jeung sadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.